Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka. Maneh teh yo geura barang hakan wan di paraban sing aya milik sing hirup urip maneh teh sing aya anak ura-giru geura reuneuh deui geura nyiram boga anak sasiki-sikina bari ogohan geuningan dawuh deui pimodaleun teh loba pamenta diiwati maneh pimodaleun teh ngan sarupa-rupana teu boga di perusahaan. Allahu Akbar ya terarape Gusti moga-moga Gusti Allah Gusti aduh carape Terus berjalan, nun keun piduana berhias gelap dan nun terang, keun dijag-jageun dipanyang kubur api teh tangis dan Beliau tawa. kubuh ragap teu aya geuningan Allahu Akbar Allah. Seribu mimpi berjuta sepi, hadir bagai teman sejati di antara lelahnya jiwa dalam resah dan air mata. Ku persembahkan kepadamu yang Bapak, mana HP teh omong ek ayeuna we bari eueuh geuningan. Bapak teh carape neng ujung-ujung nanyakeun HP ku bapak ge geus dipikir di kamari oge ada dipangmulikeun ngan keun sing sabar nyai da bapak ge keur ikhtiar ayeuna teh. Hayo we janji bari eueuh buktina. Neng teh geus capek hirup miskin teh. Ek ikhtiar heula jeung geus kolot pangawakan bapak teh geus kurang panaduga. Kun eta mah sanggup isuk ningget oge aya HP mah sing jujur sakola sing bener sakola. Lah neng mah ngadengeun lagi geus bosen, teu hayang apa pokona mah HP kudu aya isuk. Neng, berangkat sekolah. Ya, berangkat sekolah mah mam heula urang sareng bapak. Lah aing mah teu hayang sangu hayang nage HP. Teu kengeng kitu geulis dapat tuangan mah teu kengeng dikosongan bilih kumaha enam teh di sekolah bilih lapar. Iya, urang mam heula ang sareng bapak. Ya, mumulah. dihempas ke lombang, dilemparkan angin, terkisah ku
Jadi yang namanya berbuat baik kepada orang tua itu merupakan hak dan kewajiban kita sebagai anak. Kenapa demikian? Karena perjuangan mereka dalam membesarkan kita itu tentu sangat merepotkan mereka. Coba bayangkan, ayah tuh mencari nafkah tak kenal lelah. Dari mulai pagi sampai malam kadang-kadang berjuang sedemikian rupa, melawan rasa capek, melawan terik dan panasnya sinar matahari, berperang setiap hari dengan hujan kadang-kadang. Itu bukan hal yang gampang melakukan itu kalau tidak dilakukan atas dasar rasa sayang kepada kita. Gede aja nih merudak ya. Jandahan budak kan daguan we gigi. Jadi Bapak berani mengatakan tolong seandainya kalian berani membentak, berani melawan kepada kedua orang tua. Kenapa dikatakan tolong? Yang namanya ayah itu dalam berjuang membesarkan anak itu kadang-kadang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Begitu juga dengan perjuangan ibu. Jadi kedua orang ini yang namanya ayah dan ibu itu kedua-duanya harus kita taati dan harus kita hormati. Beruntunglah kalian jika masih punya ibu, beruntunglah kalian jika masih punya bapak. Coba kalau sudah tidak ada lagi, siapa yang akan memperhatikan kalian? Betul kata Bung Haji Roma Irama. Apa kata Bung Haji? Kalau sudah tiada baru terasa kan? Begitu juga dengan perjuangan sang ibu. 9 bulan mengandung, 9 bulan bukan waktu yang singkat. Kalau dikali 30 hari per bulan, berarti 270 hari. Ibu kita mengandung kita. Belum lagi setelah itu 2 tahun kita disusui. Setelah masa bayi, kemudian masa kanak-kanak, dan masuk masa remaja dan masa dewasa, masih saja kita merepotkan. Nah, sekarang kalian masih di masa remaja. Sudah pasti masih merepotkan yang namanya orang tua, ibu maupun ayah. Nah, bagi yang masih punya ibu beruntung kan, masih yang punya ayah beruntung. Coba kalau sudah tidak ada mereka, kepada siapa kita akan bersandar? Ya tentu hal yang perlu kita lakukan adalah berbuat baik kepada keduanya dengan berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya agar kita bisa membuat hati mereka menjadi senang dengan apa yang kita lakukan. Jadi jangan berani melawan, apalagi menghina dan lain sebagainya. Sejelek apapun yang namanya orang tua, wajib kita hormati. Orang lain tidak akan menghormati selain kita anaknya. Sekucel apapun wajib kita hormati. Nah, untuk hari ini, pelajaran untuk hari ini dan untuk jam ini mungkin Bapak cukupkan sampai di sini. Nanti insya Allah dilanjut di lain kesempatan di bagian PAI lagi. Karena sekarang sudah masuk waktu istirahat, maka untuk sementara waktu diskon dulu dan Bapak persilakan kepada kalian untuk beristirahat. Bapak, naon di dieu? Kapan
lawan Neng tadi teh can mam bapak teh nyandak mamun deui Neng lapar. Neng, eta bapak mana? Lah ini mah pembantu Neng. Ah, Neng tadi nyebut bapak. Lah ini mah pembantu. Haha, gak nyangka orang yang selama ini sok-sokan kaya ternyata miskin. Belang-belang sok kaya padahal miskin. Tuh bapak, gara-gara bapak abi diledek ku barudak. Bapak nggak beda karena perasaan Neng. Neng kan bapak teh anu kan Neng tadi angkat sekolah teh kan mam. Bapak nyandak mamun yo kangen Neng, mam heula. Setari nama kolot mah karunya ka anak nya capek nya naon teh dirasa ngari terus di hampura anak kami saat mah tinggal di kitu ka anak rasakan Gusti nyen bika kieu anak-anak kan tadi nama karnya ka anak teh nyaho capek teh naon kolot nah Gusti hampura anak kami dari mah tinggal di kitu ya Allah, rencananya semua berjalan dalam kehendaknya, nafas hidup, cinta dan segalanya, dan tertakdir menjalani segala kehendakmu ya Rabbi, ku berserah. Ayeuna emang sakit tara-tara ka dieu. Nya dadang mang dibubuh geuningan di kamari babala konyangan ningalian domba ka kandang ka satadi nama. Kumang teh bapak dijual tapi budak keukeus sore isu ka mang meminta HP. Ayeuna mah dijual teh kok domba teh dek dituliskeun da kumaha atuh geuningan budak. Oh, jadi butuh HP emang teh nya. Nya nyata keur budak ngan sasiki-sikina ieu di tedunan ku urang mah usaha deui atuh. Kapan ti kamari itu abi teh tawar teh domba teh kunaon teh dibikeun ku mang teh. Nya satadina mah keundak teh aya di modaleun mang teh jangan sakitu-kituna. Ieu ge da pagating we nulungan budak hayang HP. Kumaha tuh mun kieu ayeuna mah? Da abi teh wani kana eta domba teh 2,5 juta. 2,5 juta. Tah aya itu teh HP anu budak geus kene. Satadina mah jang mang teh aya duit hayang meunang gitu. HP hayang boga nyata keur budakna ari kitu mah tuh ceuk ujangkeun ekop ge atuh domba ayeuna mah kadiekeun HP ka mangkeun. Bae meureun bilasnya teu naon. Nya panginten selahi kumahakeun bilas oge da paperjogian pun anak di sok we cana teh domba mah HP-na we pada dicana ku abi ayeuna. Mohon panginten da kieu nya ari kedahna mah nami di emang eta pangintennya. Da panginten bentena 100.000 mung ai tos kitu mah suruh emang wios teh keuneh abi mah hitung-hitung nulungan emang pangintennya emang nuju butuh gitu. Nuhun yang nuhun sakitu ge nuhun katulungan emang eta itu budak ngadat wae. Mohon ke aturan cara keula nya HP-na nyamang mangga. Tah ieu mana HP-na mah? Oh, Oppo F3GS. Ake budak murah mamang ieu sae. Ya, Mun pun putra abi mah teu kaanggo, Iya, ka putra abi mah kaoyna teh 5 juta. Pangaosna teh ya nuhun nya mang itu nuhun.
Malawe ini panuhun pisan jongjon mang teh meureun ayeuna mah. Panginten abi nya ngakeun HP namanya. Wios suke do malam make ku abi dicana ka kanan. Oh, nampi. Kesonten. Alhamdulillah Gusti ini menang HP teh budak teh. Damun ditulungan ku ujang mang teh alhamdulillah sing maslahat, sing manfaat. Amin. Gusti. Cari-cari acan mami Gusti Allah. Alhamdulillah. Bubenangan itu HP. Kade emang duduknya tinggalin man. Iya bapak teh HP teh yo antosan yo. Saya yo HP teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Gusti, alhamdulillah HP Gusti sekian buka hayang budak. Wis bukti HP sanajan menang uclak eclok nyangan bicara kalian batur oge. Bapak, kemana Bapak teh? Pantona muka, jelema mana eueuh? Kunaon itu Bapak geus ngagogoler di tengah imah? Pak,